Paslon pi ada bil murid pi hosotin nafsi. Ieu pasal nyaritakeun adab-adabanana muridin salikin jika urang kabeh da lebah dieu mah salikin kabeh oge. Lebah dieu mah murid, babah teh mah kabeh oge. Cocok sakumaha cek Pak Edi. Wah, cenah di Bumi Harapan, cenah di masjid abdi jeung guru, cenah posisi ka Karawang mah sami, cenah Pak Ustad ge pan murid kene, cenah kitu. Kan kitu sih eta. Cenah naon oge. Eta teh karek 2 kali ngiluan ka Karawang, da geus polontong sih eta. Gitu yang dipapagahan ku si emas teteh jika nama gitu. Ya adab-adaban murid kabeh wa wa yakuna masgulan bi dzikril qalbi daiman dengekeun. Adab-adaban murid kabeh kudu ka istighol hatena, kudu fokus hatena, kudu zikir hate. Lamun urang aya keneh kosong weh dina hate teh, misalkeun kajeun 1 menit, 5 menit mah kajeun sajam, teh can bener jadi muridin teh. Can bener teh boro-boro supi teh. Cek di dieu masian rek keur leumpang, masian kana au qaidan atawa keur dieu keur leumpang dikir keur dieu dikir au mustagilan bison atin atawa meskipun urang keur fokus ku pagawean keur nyopir misalkan atawa keur naon keur jang hareupan komputer anger hate mah kudu dikir. Mun ngitungkeun ku ibadah dohir aya pegatna jeung aya waktuna. Ayeuna ngitung ku kieu we heulaanan ku salat we. Salat lamun dihitung dibuleuteun 5 menit we bari jeung da mungkin nepi ka 5 menit urang mah. 5 menit tepan urang mah jeung qobliyah jeung badiah urang mah. 5 menit we heulaanan kali 5 sampai sabeuting. Mun wajib dipigawe teh 5 kali berarti sabaraha? 25 menit. Jatoh-jatohna per tahun teh wungkul genep poe leuwih saeutik, genep poe saparapateun. Pan sapoe teh sabaraha jam? 24 jam. Tina sataun teh ukur boga genep poe tah kahitungna teh lamun ngandalkeun salat tungkul eta ge lamun bener tajwidna, bener khusyuk lillahi ta'ala, bener secara fikihna, bener secara aturanana, bener wuduna, bener adusna, karek salatna sah bener. Ngan bungkul genep poe gitu. Tina sataun teh berarti lamun urang ibadah tarohlah ti umur 15 nepi ka ayeuna sabaraha taun teh 15. Cokot tina setahun teh berarti mung genep poean ukur jadi sabaraha poe ibadahna tuh. Li annaha la tamnauhu anidzikri bimakna ayajri alabdul jalalah ala qalbihi sabab sakabeh kesibukan oge moal ngahalangan kana hate terus zikir ka Gusti Allah. Jadi eueuh alasan urang naon teh eureun zikir itu da abdi nuju aya padamelan teu bisa kitu jang salikin mah jang diajar thariqah mah kudu terus zikir teh. Di antarana adab murid ya dengekeun adab muridin teh saha? Muridin teh salikin, saha salikin teh? Supi, saha supi teh? Jalma nu diajar meresihan hate supaya ulah kajajah ku hawa nafsu meresihan latifah teh nafsu teh latifah teh khawatir hawadis teh adab-adaban nu kahiji teh naon cenah ulah eureun hatena tina zikir. Adab nu kadua ieu dengekeun jang salikin ya urang geus kasup salik teh dengekeun tah kaitung salik teh hiji hatena ulah eureun tina zikir. 2 ayat truka ashabasu kudu ninggalkeun babaturan anu goreng akhlakna. Diga mana usum ngaji ngopepang tak kitu keun ulangi deui ku aing. Tuh, garah ieu ngopepang, sok bisi rek ngopepang deui. Komana we segala disebutan naon teh cecengiran. Tuh. Tah tinggalkeun buka balad nu kitu. Geus teu beunang diajak bener kitu. Urang mah kudu geus mulai istiqomah. Eta nu berat amalan. Urang bisa bae dipindahkeun kitu. Oh kita mulai deui pan alihkeun we ngaos teh janten wengi anu pan kitu. Keur mana ngeus-ngeus kayak gitu pan libur we nya ayeuna mah da teu araya da teu tariasa malam Senin mah pan kitu lain nu ngeus-ngeus oge pan Pak Edi ge kitu pan nya Arjasari kitu pan kumargi teu araya mobil teu aya gitu motor teu aya pan eueuh atuh ngaradak eueuh pake ngaji mah mobil ge kitu
ampun teh nu ngaliburkeun teh murid ayeuna lain guru. Tinggalkeun balad-balad anu mau goreng. Tuluy nu katilu ayyakuna tarikal lil fudul mubtakiron ala qadril kifayah minal makuli wa syurbi wal labsi. Nekeun ieu mah rada berat ieu. Kudu ninggalkeun leuleuwihun tuh saukuran kacukupan tina kadaharan tuangeun pakaian urang misalkeun mampuna dahar teh 2 kali jangan geus 2 kali da urang mah butuhna ge misalkeun tanagana ge teu pati sabaraha dikaluarkeunana cukup ku 2 kali dahar ge geus 2 kali tong hayang jadi 3 kali 4 kali tah kitu mun teh mah sare cukup ku 5 jam umpamana geus tong dileuwihan tah kitu kudu rada beda jeung batu. Tapi dah hese gitu urang mangkat ke Karawang we dina mobil depan hees nepi ka Karawang depan hees deui kita balik ti Karawang teh hees deui dina mobil teh udang sateri dahar we kita geus nepi ka imah teh di kodoan pajargeun teh tos angkat cenah capek pan kitu nya nya naon tos tugas teh nyaho mah di ditu nanti di pagawean teh hees deui astagfirullahaladzim nu kitu matak karek aku salikin geus jauh urang matak babari pisan urang mah munteun kasalahan batur teh dah kitu urang mah loba keneh anu can kapanggih tina kasalahan diri sorangan. Tuluy mana deui 4 wa minha ayat ruka hubbad dunya kudu ninggalkeun resep kana dunya resep teh hayang teh nu tadi kade jadi hubud dunya mah dudunya mah disebut dudunya atawa hubud dunya teh resep dunya lain ulah boga kade ieu mah resepna leuheung resep bari boga puguh resep kana mobil euy bari kabeuli bari dibeuli puguh unggal poe nepi ka dielap-lap mobil teh leuheung eta mah nepikeun ka teu dikir teu soleh teu ngaji ge da boga mobilna ieu mah nu rugi mah kieu resep mobil tapi teu kabeuli pan rugina 2 kali itu leresnya eta kitu. Ayat rukahu badunya nadiran ilal akhirat gitu bari nuju kana akhirat gitu jadi fokusna kana tadi teh jembatan mah teu kudu make jeung kudu dikeramikan make jeung kudu tihangna tina emas make bohlam ieuna tina permata umpamana teu kudu nu rek digindingan mah engke we imah rek pagerna pantona make emas gitu jadi masalah da imah urang ari jembatan mah tong make jeung sagala teuing tah teh nu tadi teh gitu. Iya tuluykeun ieu adab-adaban salikin ya saha salikin teh jalma anu belajar kana tarikoh jalma anu diajar ngamalkeun tarikoh adab-adabanana ieu salik diantarana alayana ma ala janabatin ulah wani hees bari posisina junub naon junub teh boga adusaneun urang geus bercana jeung indung budak capek meureun ngalempre hees ulah salikin mawa tah dengekeun geus totoker teh wa adus lain ieu mah HP ge di paruman malam Jumat teh gede lain ulah pek wae kitu ngan ulah ditunda kudu langsung ari jalma nu saroleh mah keur dikir kieu teh apaleun jin ngiluan anyar asup tah buat teh ngigireun Pak Edi teh jin buat teh ngan teu nyaho hai ieu Pak Edi ya ketemu mana wae hirup teh malaikat teh tah mata kapangi ku guru mah geuningan mun bisa mah budak leutik mah can 17 tahun mah ulah ngiluan cenah geuningan pan urang mah bengbatan atuh so boro-boro ku ngabolek laki atuh so ningali nu ngabolek lakna tadi pan keur dikir teh kababawa we katingali tah kitu nya bener teh ningalina mah tadi di jalan matak nepikeun ka teu kapanggih jalan ka dieu ge naon atuh poho deui teh dan nu kabayangna eta meureun gebleng meureun kitu. Iya mah keur kitu teh malaikat teh teu daekeun sedengkeun aya nu tugasna khusus janganteran rahmat teh ulah salah matak dina ngaji wae cek taklim geuning tempat teh kudu diangerkeun mun asal di ditu ulah sok pindah ka dinya beak rahmat teh dicokot ku nu diuk ayeuna teh kitu beak deui wae aing kadung datang bohongan aing malam Jumaah eueuh teh da teh kitu
Di antarana teh eta kade sekali deui ulah wani sare kondisina junub atawa kondisina acan adus. Ai haram mah henteu sakali deui ieu mah nu diobrolkeun teh naon? Adab. Wa minha antajriya aqlal halali. Selamanya seorang salih mah kudu ngadahar teh kanu halal. Mata ku abah mah ulah waka didahar saacan dibayar. Cek pikih mah banteuna naon. Ayeuna geus galibna geus kitu. Tapi urang mun bisa mah di teangan teh kudu mulai seutik-seutik lah. Meskipun kapung-kapung mah sok kapohoan. Da kitu aya dinyokot ti heula mah bisa jadi darmaji anu kapohoan kurupuk teu kabayar naon teu kabayar. Sok ladang dikir nepikeun ka kopi bahe teh beak deui ku kurupuk nu teu kahitung. Tak kitu mangga deh. Batak ayeuna mah bayar heula kitu. Kade ye urang sok nginjem kieu geuningan eta nginjem bensin lamun nginjem kudu dibikeun deui ari ieu mah dibikeun deui ari seuneuna dibikeun deui teu henteu eta bahasana urang kudu apik mentaseuna urang sok nginjem motor ka batur bensinna digantian teu henteu pan nginjem bahasana ge lamun kieu mah namut motor bari nyuhunkeun bensinna saeutik da insyaallah moal dibikeun ka hartos henteu tak kitu kudu diajar api meskipun eta teh urang geus da geus lain jeung sasaha da geus biasa ngan urangna anger tetep nu dijaga naon barokah teh anu tadi adab dicabut adab barokah hese mau datang-datang pan urang teh wirid depan belaan ngalawan Korea 4 ayeuna teh usum jadwal lalajo mengbal lain teh kitu anu bahaya teh etanana. Jadi yuk urang benerkeun urang pake adab. Tah sakitu heula sementara ieu adab